Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng salah minantu bagian ke-15. Ye anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong teh kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sidolah mah tuh tada pilih bolo asa rupaan juga jelema dipika sedap geus matuh sih digang hobar. Tanjo ibu kita angkat bicara. Bu, paingan Pak Bakri poho tadi celana jero da Bu Widya Astuti oge teu make tuh ngalangkang geura jung tanyakeun dir. Gandeng dulu dengekeun dunungan anyar dek merecet koneng. Dasar galelo kabeh dititah jempe ngadon reang. Tuh nu nyarekna beuki ngomong mana bisa jempe. Geus si monyet kadia nempelkeun jerukna kana bibir nitah jempe. Kudayem. Puguh bae barudak keur meujeuhna belak kasenteng garede heureuy dicarek ribut. Malah saheng anader teh dihareup kaleprok sanggeus wakil pimpinan pidato pipiluweun keprok bariting saruit asa dititah. Komo si doloh mah teu sirikna ngigel mayar teh ngagedok sangu tumpengna beuteung. Kira-kira jam 6 sore kakara rapat lekasan. Bakri jeung Widya Astuti tisamet harita barisnya kala perusahaan anu sakitu gedena katut cabang-cabangna mangrupa hiji anugerah lain lumayan tembong duanana gumbira. Naon sababna Bakri milih wakil ka pamajikanana taya lian Widya Astuti geus paham kana tata usaha atawa administrasi manajemen. Katambah Widya Astuti keur kakandungan nya manehna nu bisa mere turunan anu dicita-cita ku Bakri. Da hati-atik mah sanajan sakitu lilana rumah tangga nepi ka ayeuna can aya tanda-tanda rek boga anak. Widya panutan engkang kah aya naon Kang Bakri? Widya nembal alon bari ngareret salakina nu keur neuteup. Nyeh manehna imut. Sakedeung bibir Bakri ngarasakeun haneutna sapasang bibir pamajikan. Bade aya naon Kang Bakri? Sambungna deui. Kieu Widya, Akang teh geus lila ninggalkeun imah di Cideng Timur. Ku kituna Akang wajib ngalongok bisi kumaha onam. Ayeuna Akang rek inditnya. Bakri nangtung bari mener-menerkeun jas jeung dasina. Mangga bae datos lami tangtosna oge. Tosono lami tetepang tembal Widya rada jemedud. Widya mah ulah kadinya atuh emutanana. Kang Bakri minta pengertian ti Widya. Tangtu dina waktuna oge Kang Bakri moal mutlak pamajikan tengan hiji nyaeta si manis nu belenu. Ceuk Bakri bari ngusap beuteung Widya nu keur ngandung. Yey Kang Bakri mah cunihin nah kitu eta tuda make diutek-utek sagala getek. Punten atuh nyonya besar. Bakri dongko nyium tarang pamajikanana pinuh kagegot. Biwur mobil Toyota Pulasejo ninggalkeun pakarangan imah Widya di Tebet mapai jalan aspal anu licin muru tujuan. Teu kungsi setengah jam geus nepi ka jalan Cideng Timur reg mobil eureun diburuan. Jerut Bakri turun tina mobil bari ngajingjing tas kulutrak di jero imah. Atik mukakeun panto mepag salakina datang. Gap tasna ditampanan tina leungeun Bakri dibawa ka jero. Duh, naon ieu eusina mani berat kieu Pak? Atik nanya kalayan daria. Kanggo Atik oleh-oleh di Bandung, tembal Bakri leos ka kamar ucul-ucul pakaian. Ibu Patimah di Bandung sehat Pak? Cager. Puguh anjeunna hoyong panggih jeung Atik cenah. Keun urang longok sakantenan abdi oge hoyong pendak sareng pun biang di Bandung. Hampir sataun teu acan nepangan urang teh. Nya, kudu urang sakali-kali nepungan kolot bisi kumaha onam maklum geus kolot. Sajeroning mukaan barang oleh-oleh bawa salakina Atik nyabar-nyabar maneh. Da ari nurutkeun kareteg hate mah geus hayang ngadamprat lantaran manehna geus nyaho jeung saha Bakri indit ka Bandung aya 10 poena.
Cek pikirna moal hade kakarajo leges parerea omong rupa-rupa warna pibajuan bawa Bakri dibudalkeun tina atas dina selipan kantong di jero tas manehna manggihan duit 100 lembar ribuan anyar dibongket rapih can kacoceng jeung 20 foto Bakri jeung Widya Stuti keur pangantenan rupa-rupa pose gancang ku manehna ditenden ka jero lomari sabot salakina kacai. Paingan poho ka aing da ieu nyatana kalakuan salaki teh. Teu jauh ti beja tayohna ngabohong ka ditu ka dieu rapat jeung kaluar kota teh anu bener mah keur kilir. Atik sajongjongan ngahulang mikiran nasib dirina hareupeun tumpukan kain pibajuan. Diina sibuk ngatur dahareun keur dununganana beres salin Bakri ngajak Atik dahar bareng. Atik teu leleda sakumaha mistina manehna laladen teu nembongkeun katugenah hatena. Kumaha ditinggalkeun ku bapa Atik sehat-sehat? Bakri mawa ngobrol bari ngahuap. Teu kirang sawios-wios Pak, tembal Atik kalem. Syukur memang kitu kuduna. Sareng saha bapa ka Bandung teh? Jeung padudung pasar bini nu penting-penting we pikeun kalancaran usaha. Sareng sekretaris manis Widya Stuti deui. Atik ngalengkepkeun omongan salakina. Eta oge milu. Pokona nu penting-penting Bakri teu nyangkal ngan paromana nyeak rada beureum. Atik seri maur kareret ku juru panon manehna salakina rada rampang rempeng gugup. Sanggeus Atik nyebut ngaran Widya Stuti urut sekretaris pribadi salakina. Seperti biasa tambah sare-sore Atik mukaan majalah atawa maca buku-buku sejana di teras bolah wetan deket air mancur. Sanggeus salakina aya di imah menang sababaraha poe ieu kabiasaan manehna jadi ganti ku huleung jentul. Tangtu kana loba pikiranana teh rek balaka ka salaki menta diserahkeun teu wani tapi hate leutikna geus tetep manehna kudu pisah tinimbang salilana bakal ngarandapan gering pikir. Sagalana tambah jelas. Foto-foto Bakri jeung Widya Stuti jadi bukti aing kudu nungguan naon deui. Mana kitu oge. Tangtu geus teu suka mihukum aing ceuk geurentes hate Atik. Gebog manehna reuaseun lantaran ti tukang aya nu Noel ari direret Bakri bari mesem ngadeuketan. Gek diuk parendeng bari pok nyarita leuleuy. Ditinggalina teh bet ngalamun bae Atik mah. Cing bapa hayang terang naon anu jadi emutan nepi ka poho ka bapa anu ngarasa sono ka Atik. Leuwih hade terus terang hayang naon atuh. TV geus boga, mobil aya. Oh nya motor keur Atik. Bapa isuk rek meuli ya. Merek Suzuki. Pulas beureum Atik. Bisi rek balanja ka pasar atawa ulin. Nya bener motor nu can boga teh. Isuk jeung Atik barang urang milihnya Bakri setengah ngolo jiga kabudak leutik. Jauh tina panyangka Bakri Atik bakal kahibur ku tawaranana sirah Atik godeg bari seri sinis matak panasaran Bakri. Pak, kahirupan urang di dunya teu cukup kulobana harta sanajan bro di juru bro dipanto cek babasan can tangtu tentrem lantaran bahagiana hirup urang teh kudu rata karasana dina palebah lahir urang tos cukup ku harta tah dina batin Atik tetentrem. Terus terang abdi teh aya kapanasaran tapi sateu acana bapa kedah teguh heula pendirian ucapkeun nu tegas supaya bisa kapanasaran nu nyesek dina dada abdi bisa gancang diubaran. Cek rasaan mah bapa teh asa bener we nyaeta atuh geus aya paribasa sireum di pentas lautan bisa tembong ari gajahna bibir panon teu kadeuleu ku kituna leuwih HDP kedah terangkeun maksud Atik nu sabenerna. Bakri ngomongna rada ngageter lantaran paur Rusiana bocor. Sae ari kitu gaduh pamadegan mah ku Atik bakal dijelaskeun tapi punten ulah bendu
Eureun atik nyarita ku si welengan manehna nyokot buntelan foto-foto tina sela-sela kutang. Brai dibuka dibeberkeun dina hiji-hiji dina tembok teras hareupeun Bakri. Mangga jawab ku salira, ceuk atik bari micen beungeut ka palebah lain. Bakri teu bisa ngomong pangeusi otakna asa copong bibirna ngawet hese rek ngab tungtungna bengong lir si kabayan weureu benguk. Kesang tiis mimiti renung dina tarang. Bakri ngareret ka pamajikanana. Ingeteunana rada ngumpul deui. Ret kana foto manehna keur ngarendeng jeung Widya Stuti make pakean panganten terus ngentepan foto diabuskeun deui kana amplop urutna. Bari ngomong di jero hate, "Duh, aing bingung pijawabeun ka atik ngerasa berat can luas nyerahkeun komo ka pamajikan aing nu ngora. Kakara oge aya 20 poe. Berat. Kaduana oge aing teh nyaha. Bakri can bisa neangan jalan nu hade sangkan atik bisa nerima dicandung jadi nu kolot. Atik pamajikan bapa anu soleh. Bapa rek nyarita sugan atik bisa nimbang pikeun jalan keluar lantaran kaayaan bapa anu sarupa kieu. Cobi lajengkeun tembal atik bari neuteub salakina. Bapa nerima salah dina ngabina rumah tangga. Memang benar anu dina foto teh bapa. Atuh anu awewena nyaeta sekretaris bapa di kantor. Ayeuna manehna geus sah jadi pamajikan bapa. Teguna bapa loba ekol ngabohong terus-terusan kanu jadi pamajikan. Eueuh deui pamenta ti atik teh. Lantaran ieu putusan sanyana aya di atik sorangan. Bapa ka atik teh nyaah suka jeung deudeuh. Ulah ngarasa dirarajet hate sabab kalakuan bapa ayeuna. Atik kudu narima kaayaan sarupa kieu bari jeung sadra ridho ku bapa dicandung. Tangtu atik masih ingat kana omongan bapa harita hayang boga cocokan supaya rumah tangga urang leuwih sampurna. 7 tahun urang rumah tangga can keneh dipercaya keur miara hasil turunan urang. Tah ku kituna bapa neangan inisiatif sugan ku jalan ngadua bisa boga turunan. Dina hal ieu atik ulah boga pikiran bapa awun tah ngalajur nafsu neangan kasenangan sorangan. Henteu, bapa teu boga niat awun tah. Bakri eureun nyaritana ku si walongodok pesak nyokot rokok terus disundut. Kumaha pendapat ti atik? Ingat bapa teu hayang urang jadi retak rusak rumah tangga. Hayu urang bina terus bari runtut rawut saling hormat dina nangtungkeun bahtera karukunan rumah tangga, sambung Bakri. Atik ngartos tujuan bapa anu dibeber tadi. Tapi hiji hal anu ku atik teu bisa narima cara bapa dina ngabina rumah tangga. Sateu acana melakukan sesuatu hal kedahna kompromi secara blak-blakan. Kasulitan bisa dipecahkeun ku urang tanpa pihak lain diikut campurkeun urusan rumah tangga urang. Bapa tangtos maklum urang teh hirup di zaman modern. Dokter apa balatak penta advis ti manehna hal urang keur memecahkeun kasulitan. Kajadian geus nyata teu guna dipersoalkeun deui. Saraos-raosna awewe dicandung. Ka bapa jadi panyakit nyakitu deui ka abdi. Suka bungah tos kalayanan, nyeri perih karandapan. Parantos ku abdi ayeuna. Bapa sanes papatahaneun deui. Teu aya alternatif nu sanes. Abdi kedah ngelehan. Mereka sempetan kanggo anu anom. Jawaban atik cukup merek kesan tegas teu suka dipangyandungkeun ku salakina. Jadi atik teh hayang kumaha? Bakri ruas oge ngadenge omongan atik nu pangpandeurina. Tak can kahartos kitu nya pikeun bapa keur bingung. Tek bae manahan ku anjeun, tembal atik sorana ngageter dareuda. Upami bapa teu tiasa nyerengan enjing ka Bandung, abdi kapaksa sorangan. Sugan tiasa niiskeun pikir ari caket sareng sepuh mah. Kurang hade atik nyerita kitu jiga nu putus asa geuning.
Atik geus ngajudi, bapa moal bisa pisah jeung nu anom, sedang Atik teu bisa narima. Bade kumaha deui? Bapa teu ngidin namun Atik balik ka kolot dina waktu ieu. Menang nepungan kolot, tapi lain-lain balik pundung, tapi kudu terencana, kudu sasadiaan, keur oleh-oleh jeung sajabana nu perlu sakumaha nganjang ka kolot. Oge kairing ku salaki secara kekeluargaan. Kumaha anggapan ibu sedang apa di Bandung lamun Atik murugul mawa karep maneh? Bakri sabisa-bisa ngalalemu Atik. Niat abdi enjing rek indit, hak bapa teu mere idin, tapi abdi oge boga alasan anu bisa diterima ku akal bapa rek ngiring mangga henteu tiasa tetep abdi bade ka Bandung, ceuk Atik tegas. Isuk bapa sibuk loba gawe, loba uruskeun, mana toleransi Atik kana tugas bapa. Nah wakil sareng sekretaris teu aya guam, kapan bapa ngagajih manehna teh supaya ulah sagala urusan dicekel ku pingpinan. Tembal Atik rada nyereng bakat ku kesel jeung ambek kasalakina. Atik cengkat leos ka jero Cipanon teu katahan deui keheul jeung panas hate asa kalindih, boga rasa teu dihargaan disapirakeun ku salaki. Geus teu kapake, teu guna cicing di imah gedong sanajan sagala kari make, ari hate rajet asa kasiksa salalawasna. Manehna milih rek balik ka indung bapana di Bandung. Kunci lomari dibuka, pakaianana diberesan kabeh sakur nu perlu. Bus kana koper urut tadi salakina mawa oleh-oleh keur manehna. Biinah nyamperkeun ningali dununganana rambisak bari meresan papakean teh milu mang sedihkeun. Den, bade ka mana ieu teh? Bibi mah asa teu pararuguh. Kunaon atuh aden pamegat? Den teh, ceuk biinah bari rawah riwih ngilu bingung. Rek balik biinah, pek sing getol digawe panguruskeun dan pamegat, hampura kuring bisi loba kasalahan nu teu dihaja jeung bisi teu dipanggihkeun deui. Maklum ari jalema mah gudang dosa. Duh enden, naha janten kieu atuh. Bibi oge rek ngiring we ka enden. Bibi ridho dibeureum di hideung ku enden, da puguh tos teu asa-asa. Sawios ka mana enden angkat, bibi sejak bebela bade ngiring. Tungtungna biinah ngilu ngaguk-guk cerik watir ningali dunungan jiga nu nalangsa nandangan kasedih. Entong inah, saha nu bakal ngurus imah di dieu lamun inah ngilu ka kuring? Sawios bibi mah bade ngiring bae, teu aya nu dipikamelang di dieu oge. Anak teu boga, salaki teu boga, pila kadar awak sorangan, piraku enden teu hawatos ka bibi. Keun bae purah naon bae bibi mah enden, asal tiasa sasarengan kumawula ka enden. Biinah ngarangkul indung suku Atik. Atik teu tega ningali inah nyuuh dina indung sukuna gewat ku manehna diragu dihudangkeun. Inah hade ngilu jeung kuring, tapi kudu hate nu ikhlas, teu meunang boga hate setengah-setengah. Di Bandung lain cara di dieu, sagala lubak libuk kudu daek peurih, sabab kuring mah lain jalma jegud. Kuring di dieu ukur kabawa ku salaki, kitu oge satungtung disuka, dipika resep. Ana geus teu kapake, kudu tarima kana nasib. Ngarti inah? Aduh enden, bibi ngumawula moal ngijing sila bengkok sembah. Estu bade satia bade kumaha bae, engkena bibi moal galideur enden. Syukur atuh ari kitu mah. Jung beberes, isuk-isuk urang indit. Teu ngadua kalian dititah biinah leos ka dapur papakean manehna dibuntel ku taplak meja, bus kana kantong plastik paragi manehna balanja ka pasar. Sanggeus beres pakean diabuskeun kana koper sok diteundeun di kolong ranjang, jetrek kamarna dikunci. Dug manehna ngedeng geus teu nolih Bakri nu masih ngajentul keneh di teras. Hawa peuting geus karasa nyecep kana awak manehna indit ka jero imah lantaran ngarasa capek jeung tunduh leos ka kamar rek sare, tapi panto kamar dikoncikeun ti jero ku Atik. Tik, Atik, buka panto.
Cek Bakri ngageroan bari keketro kana panto kamar menang sababaraha kali teu dibuka keneh. Sanggeus mikir sakedeung manehna muka sorog laci bupet di ruang tengah nyokot kertas jeung pulpen gutrut nulis nyieun surat sacewir. Ku manehna dibaca deui bisi aya nu kurang sanggeus beres mah sok dituna dina luhur meja ditumpangan ku 3 lambar duit 10 ribuan. Manehna mah leos deui kaluar sora mobil ngagerung ninggalkeun pakarangan imah. Bakri inditna bari mawa pikiran jeung hate teu geunah. Jam 5 subuh Atik jeung Biinah naik bus harum anu jurusan Bandung. Di perjalanan boh Atik boh Biinah teu loba carita jigana bae peuting tadi tepati tibra atuh duanana jongjon sarare. Bus nyemprung laju ngidul nuturkeun ringkelna jalan anu rata. Matak tumanina anu tarumpak sora lagu anu halimpu tina kaset mepende nu keur tibra sare. Nepi ka Bandung teh karek jam 8 isuk-isuk pelebah Jamika Atik jeung Biinah turun tina bus tidinya manehna kana beca nepi ka buruan imah di Jalan Pagarsi. Sadatangna ka imah Bu Hadijah indung Atik kacida helokeunana lantaran datangna ka Bandung teu dibarengan jeung salakina. Jabati eta carindulna biwir panon geus bisa mere gambaran balikna Atik di Jakarta ku Bu Haji geus kajudi. Atik teu bisa nahan kasedih hatena sok koper ditunda ngarangkul indungna segrup cerik dina lahunan. Nya kitu deui Biinah milu sedih kulalakon dununganana nginghak gigireun Atik. Bu Hadijah can wanita tanya sira Atik dielus kalawan deudeuh keur mah Atik teh anak nunggal kanyaah tamplo ka manehna sorangan. Kari-kari ayeuna datangna ka Bandung bari mawa kasedihan. Bu Hadijah ngilu karunya. Akhirna indung jeung anak paungku-ungku ngabudalkeun rasa sedih hujan cimata. Geus saminggu Atik cicing di kolotna nu jadi indung jeung bapana kacida ngarasa atoheunana teh lantaran Atik katingali berag daek dangdan kagumbiraan pulih seperti bihara-bihari dareh deh murah seuri. Samalah loba pamuda nu ngahlaran ka imahna ngadon nganjang ngajak ka ditu ngajak ka dieu tapi kabehanana ditolak sacara lemes lantaran Atik boga tujuan anu geus dicita-cita ti samemehna. Ari karep hate mah geus kumejot hayang panggih jeung nu kungsi mere kagumbiraan tapi dalah dikumaha ayana di pangawak awewe moal pipanteseun. Susulunu ngadon neangan lalaki sanajan eta lalaki teh ku manehna dipicinta. Dina poe ka-10 kakara Bakri datang nepungan Atik jeung kolotna nu maksudna nyerenkeun Atik ka indung bapana. Sok surat talak dibikeun ka Atik. Disaksian ku indung jeung bapana Atik narima kalayan daria manehna teu tembong riuk-riuk sedih ku kajadian kitu teh. Samemeh indit Bakri ngasongkeun sertifikat imah jeung tanah nu urut di cicingan baheula waktu laki rabi di Jakarta atas nama Atik supaya diteken. Tapi Atik rada ragu-ragu narimana. Bakri ngarti terus ku manehna dijelaskeun sangkan Atik narima. Lantaran geus sawajarna ladang kesang duaan hak Bakri dipikeun mutlak ka Atik sebagai kenang-kenangan ti urut salaki. Teu lila Bakri pamit datang katingali tarang undur katingali punduk cunduk waktu nepi ka poe harita hubungan laki rabi Bakri jeung Atik umurna teh. Sainditna Bakri ti imah urut mitohana teu wudu Atik ngarasa ketir jeung sedih sahanteuna urut batur sagurung sagalang salila 7 tahun kitu. Anapek pipisahan tangtu ngarasa nineung. Segruk Atik cerik hate kagagas ras ingat kana kabageran Bakri tug nepi ka poe pipisahan masih boga kainget barang bere. Nyela ambek ka Widyastuti anu jadi cukang lantaran baruntakna rumah tangga manehna. Beuki lila Atik beuki kanyanyerian ku ngarasa diungha ku urut sekretaris Bakri. Bu Hadijah bisa nileuman naon nu dirasakeun ku anakna. Atik anak ibu geus tong dipake nyeri hate. Urang kudu tarima kadar. Nasib urang aya nu ngatur. Atuh kadar eta dan Bakri nyerenkeun Atik ka dieu. Ulah dipake leutik hate. Geus biasa samangsa-mangsa aya kumpul tangtu aya pisah. Entong boro karek laki rabi. Sanajan nyawa jeung badan lamun geus nepi kana waktuna moal bisa dihalang
pasti pisah raga jeung nyawa urang. Eta sebagai gambaran sangkan atik bisa nerima kana kodrat. Entong salempang. Waktosna kabujang pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.